Jadi besti ayeuna teh abi teh rek nganter barudak kan ulang tahun. Ieu teh hujan besti tapi alhamdulillah geuningan geus raat ayeuna mah. Acarana ieu teh burit besti. Eta deui budak ngeleutik teu daek cicing tinggal igra. Hayu cenah mama enggalkeun. Nya nam dede nam Gusti mending geus teu sabaranana ieu budak. Untungna teh besti ieu teh teu jauh di imah abi teh. Ieu budak ciwit-ciwit tinggal igra besti mending geus gareulis. Iraha atunya besti abi boga budak awewe. Budak awewe mah mending sok lalucu geuning besti digaun, dibarengkeut, dijarepit. Ah aing mah meni hayang. Sabar engke nyieun deui nu ka opa. We bestinya lalaki oge anu penting mah sehat, bager nyaheun ka urang. Ulah sok nyalahkeun awewe nya besti cenah ngalahirkeun teh lalaki deui. Da meureun dikeresakeun aku Gusti lalaki nya kumaha deui. Awewe mah ngan saukur nampanya besti. Dan nu jadi indung manger we geuning nya ahek lalaki awewe oge teu dibeda-beda. Ieu teh besti erek ka jero pinuh di luar sieun hujan deui. Namun cekeng aawang ka jero iPad teh tuh tinggal di besti meni pinuh. Ieu teh besti bingung erek ngomong naon deui wae kieu tah nyeun POD panjang bingung ngomong naon. Pantesan cek batur teteh cenah abi mah nyeun POD teh bingung ngobrolna. Heeh besti pan sarua abi oge na keur bingung mah bingung. Budak aya namanya besti karek satahun diulang tahunkeun. Urang mah baheula boro-boro diulang tahunkeun nya besti. Ngadahar daging oge satahun sakali. Boro-boro tiup lilin ari aliran ogenan ku damar. Kudang sarete irung we hararideng. Gusti ripuhna we mun dicaritakeun mah. Alhamdulillahnya besti budak aya nama sararenang. Tuh cenah aya baso bisa ngabaraso. Atuh cekeng hayu kabeneran ieu beuteung lapar hayang baso heula. Aya babaturan tah megat utun cenah geus sabaraha bulan. Mending geus paur cenah ningalina. Moal teteh aman lah. Ieu teh hayang baso, jabah hujan kumaha atuh ieu teh besti. Ece cekeng pangmekelkeun samangkok. Heeh cenah siap tah geuning besti basona datang. Karek kadahar baso ieu teh besti nyawer heula tuh mulug lumayan. Geus cicing besti wang ngadahar heula baso ieu teu kuat lapar. Pohonya besti mun tadi imah teh mawa sangu nya besti jiga nangeun ieu baso di sanguan. Eling atuh era aku batur euy. Keur ngadahar baso budak loelan mama ieu cenah dapet. Alhamdulillah geuning besti tinggal di budak nyawer menang parabot. Nih cenah buat mama teu karasa besti geus tereh parat video teh geus heula nya besti. Bye bye besti.